Aya jelema menta wiridan ka kiai, kula menta wiridan. Wiridan naon tuh? Wiridan paranti sugih. Wiridan paranti sugih. Siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih. Dasar wali numerena wali. Dibere wiridanana paranti datang ke Allah. Ya bae wiridkeun. Naon wiridana? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wiridnya ieu nya. Engke sugih-sugih engke bakalna. Sabaraha kiai sapetingna? 1000. Ba amat 1000, sabare baca 1000. Dibaca kunyana 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus we dibaca kunyana saeuting 1000 salila 113 poe. Mun dibikeun ka urang dieu olab. Asana moal kuat urang dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate. Begitu rada lain deui teu hayang kana dunya. Nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya. Teu hayang beta mah teu hayang sama sekali. Bebeja deui ka kiaina kiai. Kula kuari mah teu hayang ge sabarna mah kana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe. Kula bogoh jasa ka awewe. Lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup. Eueuh deui harepan teh ewal teh eta. Oh jadi sia bogoh jasa. Ye. Wiridkeun nya. Naon? Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta keneh. Eta deui deui emang wiridana. Ngau loba omong. Sia mah dua wiridan si kos kitu. Ayo geus. Tujukeun ku sia. Tujukeun mun bismillahirrahmanirrahim amruhu idza arada syai'an yaqula lahu subhanalladzi malakutu kulli syai'in. Tak. Geus tanyana. 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doang. Dak dumadak nyana teh hampang awak. Begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah. Hiber aing anu nembak moal cenah ieu. Ieu mah pluk datang ke Mekah. Aing datang ke Mekah ieu wiridan ieu masyaallah. Terus tawaf. Ai keur tawaf awewe teh awewe anu kunyada dipake ka hayang aya keur tawaf deui. Iya oranganan. Tumpuan hatiku ada di sini cekeun. Jangan langsung tawaf. Beres tawaf teh beres tawaf ngobrol. Neng aing neng ieu bisa ka dieu kumaha? Bisa ka dieu kula mah wiridan. Tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu. Wiridanna naon? Innama amruhu idza arada syai'an yaqula. Ai kakak sarua. Aing ge wiridan eta. Ieu wiridan bisa jadi koski ka hiji. Nomor kadua na ieu nomor kadua. Apan kakak teh ieu sebenarnya mah bogoh jasa ka Neng dibere wiridanana eta. Sarua tah dibere idama amru idza arsyana ayqalakum fayakun deui. Jadi kakak teh pan bogoh ka Neng dititangga wiridana eta. Pugu kula ge bogoh ka kakak. Aju dibere na wiridan eta. Aju geus ieu kudu kumaha tuh. Jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe. Nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah. Jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan. Aing ge sarua. Cek nya sia di hareupeun aing so amat. Aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia, bogohna ka Allah. Oh haraj asa paneta wiridan.
nuta tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah Pak jadi resep ka Allah. Masya Allah pohara gas carita manehanana langsung bae ibadah sanggesa ibadah balik ieu mah carita lain orang Indonesia carita orang Baghdad barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia aja geus aya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh ditaluturkeun ku jelema nu hayang ngaji ka sia ngan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona deuk nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa beuh luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jerona mah kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sireum si Soledad aya sireum ge ka dieu hajut si Soledad ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledad cek heuh aing ge sarua rapih jasa keceritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ka kamar berbaring salakina asup ka kamar biasa endek malam pertama barang dideuleu ku salakina beda beungeutna jeung tadi beurang mah ku lesang-lesang teuing barang dideuleu di kamar bopeng bolode bopeng ieu mah beak ieu mah buek bopeng kabeh we sabeget bopeng bolode deus sogo gede cinggir cek ngaran teh salah teu sih dedegan aing ye ja tadi mah ku geulis teh ieu mah bopeng langsung pamajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampuranya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu pati ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampuranya bungaheun jasa teh pamajikanana berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek majikanana beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh barada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh diemrak-emrak teu kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang ti keur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak ceknya na keur ieu mah teu ngadadak aju kieu kakak ieu masyaallah ceknya na teh geus kieu meureun ti Gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan mah asal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleutan heueuh bah nyana rada kurang deuleu ti keur ieu apa anyar pas kawin bae bah kurang deuleu teu ka deuleu atuh sia bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek nyana salamet geus bae terus datang ke boga anak 1 2 3 4 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan geus loba nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat sholihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah
ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit, ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga. Ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri. Kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana. Boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah. Dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore. Asana ieu saminggu ge ditolak ku sia. Eta nutupan pamajikan lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah, taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah. Alhamdulillah bah. Aja ieu moal dikukukeun moal. Ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah. Kunaon emang? Kieu bah. Lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa. Abah, ibu, kula moal karebal. Isuk pageto bakal balik ka Allah. Nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia. Kunaon eta bisa kos kitu? Hatena bersih jasa, bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahueun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahueun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi tuh lamun kula ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali itu babari. Mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung. Ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh. Hideung. Tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus. Ngomong dua tah mah kos kitu bang. Emi pindingan. Ya Allah ya Rabbi Karim.